Nah, si laing nulungan dewek Si lain jika nu hoream ditulungan. lain gitu. Pan si laing apa dewek sok yang kesalahan. Nah, si laing bet nulungan dewek. Teu jadi soal yang masalah eta mah. Rek si lain geus pernah nyeun kasalahan ka dewek, dek henteu. Ngan dewek mah sok teu wasa lamun ningali jelema nu ditenggelan teh. Oh gitu. Nuhun we atuh. Si laing masih keneh daek nulungan jelema sigah dewek. Ari keur dewek makang. Lamun nulungan jelema geus tangtuna moal mandang bulu. Rek akang pernah nyeun kasalahan ka dewek, dek henteu. Nya geus lah nu pada intina mah nu geus manggeus lah. Tong dibahas deui. Nuhun atuh Gut. Si laing geus nulungan dewek. Dewek kampura geus pernah nyeun kasalahan ka si laing. Geus Kang. Nya. Kira naon dah. Ayeuna mah mending oge urang ini soalna lamun lila di dieu bahaya Kang. Ayo tuh. Ayo. Kela. Dewek ciga asa nu boloho. Kan si Ogut jago silatna. Mun dewek sorangan pasti eleh. Keur masih Kang Erik eueuh. Tapi kemana neangan tanah nanya? Kemana we lah? Biraku. Sakitu tanah loba kieu nu ngajual mah asa kacida pisan. Kunaon melong? Pasti Akang bosnya. Kagak bah pisan. Nah teu apa ka dewek? Dewek preman. Anu geus katelah di kampung ieu. Teu mungkin preman. Banyak preman gagah kieu sok api-api si ama. Make jeung teu percaya, dewek teh preman ieu teh. Nu kieu teh preman dah. Pokona kokom teu percaya. Akang teh meuni teu kokom pisan. Aduh, bari ka mana atuh Akang? Pasti bari ka kokomnya. Terangnya kokom Randa. Ih, si Akang. Aduh ieu awewe ku pede pisan. Amun teu keur libur, rek dipajeg ku dewek. Tong boro dipajeg Akang, diculik oge kokom Rido. Alah. Dewek nu teu rido kudu nyulik ece. Geus lah tong loba pepeletekan. Dewek keur neangan tanah ye di wilayah ieu. Cik boga tanah teu jang jualeun. Tanah? Oh, si Akang Kasep teh bos tanah? Kebeneran pisan atuh Kang, kokom bade ngical tanah. Tah. Kabeneran pisan atuh aya kitu mah. Bener rek ngajual tanah? Aya sakumaha tanahna ieu teh? Nya atau Kasep piraku kokom ngabohong. Ai tanah mah 16 tumbak. Mangga tuh bade digaleuh mah. Kela ceuk. Kumaha mun ngobrolna di tepas itu? Soalna ngobrolkeun tanah mah kudu tarapti, ujung kudu bener. Oh hayu atuh Kasep. Hayu ka ditu. Tenang cek, masalah harga mah pasti dibeli sesuai pasaran. Ngan amun soal nilai harga, ngan dewek kudu ngomong heula ke juragan aya kitu mah. Dul. Keraon si laing di dieu. Munah-munah jeung awe. Dewek ditenggelan. Saha nu ngagebugana eta?
jeung nahabet bisa bareng jeung si Ogut. Kumaha caritana ieu teh? Asep ditenggelan ku anak buah juragan. Untung aya si Ogut nulungan Asep. Jadi Asep selamat. Gara-gara naon si Laing eta dihajar ku anak buah juragan? Si Laing sih tara daek nurut ka dewek. Dewek keur aya bisnis tina masalah tanah. Kabeneran panggih jeung Cekokom rek ngajual tanah. Oh, si Laing oge sarua dititah neangan tanah doh. Geuningan akang wau jeung si akang ieu. Kalau akang ngoba omong ngungkul si akang ieu mah meuli hanteu. Kade akang oge nipu. Oh, jadi akang teh makelar tanah merenya anu dititah kuno ngaranna juragan-juragan eta. Sarwana di ieu. Cek, tong benang kabobodok ku deungeun cek. Lamun tanah ece dibelian ku juragan eta, dibelian ku orang deungeun, dibangun perumahan dek kumaha antukna cek. Jeung akang-akang benang kabobodok ku orang deungeun. Kabayang lamun tanah di tetar Sunda ieu dijual ke orang deungeun, dibangun perumahan, rek kumaha antukna cek. Nah kumaha atuh Dagut? Da Ece mah butuh duit kumaha atunya? Tah kadenge si Ece rek ngajual tanah kulantaran butuh duit. Ayeuna ku si Laing dihalang-halang. Emang si Laing rek ngajamin ka si Ece? Bener teh Sep? Teuing dul. Tapi dahu oge lamun ieu tanah jeung gunung-gunungna dibeli ku juragan, dijieun perumahan, kabayang meureun engke bencanana kumaha. Eta pisan Kang, nu diwayagah ku dewek mah. Kahariwang kakeueung teh nu antukna jadi aya bencana lamun lemur jeung gunung ieu dibangun ke perumahan. Tong beunang ka bodoh urang deungeun. Omat ceuk. Tong kabita ku duit anu noa saeutik. Dewek pribadi salaku pribumi asli di dieu teu ridho. Bener dul. Tah, eta pisan. Si Laing mah Sep, kieu carana mah teu bisa dibawa usaha bebarengan. Cek tong hariwang. Masalah tanah mah ku dewek dibeli. Jadi we indit. Mun kieu carana mah teu jadi cair atuh duit teh. Ari Ece teu kadangu namanya ngobrol. Lieur Mending lieur ku hutang. Ditambah ku nu kararieu ya. Itu gerak kalakah init. Baiklah. Assalamualaikum. Sari. Waalaikumsalam. Marni. Tos di mana, Mah? Bade latihan mah. Hayu. Tapi tenan naon kan latihanna di dieu tong disanggar. Oh, nyahayu atuh. Bade di mana-mana ge latihan mah. Nya hayu atuh. Si nyangsang tukang seng hatanga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan babaturan sobat dali si cengli si enen laporan kasih si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang garlut di walungan
seng tatangga siliang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka sinyangsang cang cincong si nyangsang jadi netsong. Kalah mang, piren. Tuh asa Siti. Siti. Kadieu. Teh Sari. Siti bade ka mana? Bade latihan ka Paguron. Oh, bade latihan. Muhun Teh Sari, hayu atuh sanes bade ngiringan. Tuh Sar, sanes bade ngiringan penca. Telangkung Sari mah. Pami Marni bade, Sari ge bade. Persyaratan naon wae Neng? Pami bade ngiringan. Gampang teh persyaratan nama kantun sumping we ka Paguron sareng Ibu Rama. Oh, gitu. Tuh, Mar, gini gampangnya. Nya hayu atuh ulang ngiringan. Ayo ah. Wah, ewe geulis ya. Kudu benang ku dewek sarsejina. Oh, bade ayeuna naha moal wartos heula kitu ka sepuh. Nyawa wartos heula atuh. Kayak neng kenaran ya. Saha ieu Sar? Duh, kamar Sari ge teu terang. Aduh. Kenalkeun heula tuh. Rohimat. Dipanggilna Imat. Kasepnya. Oh, Imat. Neng Siti, terang teu ieu ka Imat. Duka teh teu terang. Imat mananya? Imat. Putrana Pak Mamat. Juragan tomat. Di pasir Karamat. Neng, gelis. Saha namina Abi Sari, Kang. Oh, Sari, gelis oge. Ih, nanaonan ya? Si nyangsang tukang seng tatangga siliang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang Gara-gara naon si lain bisa dihajar eta ku si nyangsang Ngopi. jadi netsong neneangan si cengli kacang Oh, jadi Akang teh maklar tanah. Berikut meureun Akang oge sarua maklar tanahnya. Lu Dro. Oh, si cengli si euneun laporan ka si Tejin naon da si atuh ka Tejin Abi, naon ya? kalulut ka si nyangsang ari netsong Oh, Sari, gelis oge. Tejin nyangsang Nanaonan ya? anjing Oh, dibahas lah. Nuhun atuh Gut. Pokona mah dewek mentampura. Anjir.